Oke, assalamualaikum sadayana. Tebangkan dami abdi pawas, ayeuna abdi rek wawancara jeung babaturan abdi. Arek nyo kalanjutana, stay tune. Oke, ayeuna urang geus babaturan abdi ieu. Senyum Pepsodent. Assalamualaikum Pi. Waalaikumsalam. Punten Pi, tiasa ngaganggu waktuna ieu sakedap. Naon? Biasa naon. oge bisa ngaganggu. Ieu bade wawancara. Ngeunaan tugas pelajaran bahasa Sunda. Dek. Soalnya pasti masih soalnya. Panggil. Tentang hobi Rapi di baheula nepi ka ayeuna. Langsung nya anu kahiji naon hobi Rapi di baheula nepi ka ayeuna teh. Hobi urang teh baheula mah aya bela diri. Terus ayeuna teh aya tricking teh anu salto-salto nya. Tah, eta salto-salto. Sababna naon tah Rapi resep kana tricking teh? Hari di tricking teh loba baturan. Bisa namanya ngebentuk awak juga atletis ade rai. Atletis guys. Terus mantap pisan lah. Berarti terus aya teh manfaatna dengan tricking teh Pi. Aya manfaat dengan tricking teh pan urang salto-salto kitu. Ya. Awak teh jadi sehat. Gitu. Gitu. Apa? Terus kira awal waktu napi lamun keur tricking teh. Waktu mah menentu namun aya waktu kosong we. Namun teu biasana Sabtu Minggu cara libur. Minggu guys, trekkingna. Terus gimana Rapi sama tricking teh? Kangen atau seng babaturan tah lamun keur trekking? Trekking sih biasana jeung babaturan. Namun jeung babaturan teh biasana di eta di Stadion Singa Perbangsa. Stadion Singa Perbangsa guys, Sabtu Minggu. Lamun teu di eta rumput luas anu bebas teh. Soalnya rumput luas aman jeung trekking bener tapi Nah, gitu guys. Ya, hiji deui soal nu terakhir. Kumaha awalna Rapi kita kenal karena trekking teh kumaha? jadi teh baheula nempo di YouTube hari ieu teh bisa satu teh keren. Urang nempo di IG. Da urang mah jelema teh daek cicing ngajaran nepi ayeuna bablas. Nah, gitu guys. Hatur nuhun sadayana, pokoknya jaga kesehatan, tong kaluar